Ciri murid nu bagja mah mahabbah takdim husnudon. Mahabbah cinta kana ilmu, takdim ngamalkeun ilmu guru lain sasampoyongan. Payongkot ka guru. Lain kitu kan. Amalkeun ilmu guru. Jalma ngaji ilmu guru tadi amalkeun. Suul adab itu. Amalkeun ilmu guru. Husnudon nekatkeun benerna ilmu guru jeung perjalanan ibadah guru. Sanajan teu satorekat jeung guru, tapi guru torekatna bener. Tek adegan ku urang. Ulah aing mah make torekat guru ah. Anu sabna tepati bener. Eta mah moal usul-usul kan. Batak aya murid sodik, aya murid guru mursid nun teu jadi ahli usul teh eta gara-gara kahalangan ku suul adab, suul adab gitu kan, hubbul adawah.